Come to dance. Do you want it? Funky music. Ajena
teteh pemirsa SMTV masih sareng simkuring Mia Sugiarti dina acara Banda Urang. Tadina dengat ayeuna mah simkuring parantos disarengan ku para penarina nu gareulis ieu cobi. Tiasa ngawanohkeun diri? Tiasa teh tiasa. Mungkin supados akang teteh oge rerencangan sadaya uninga, utamina ieu kangge anu teu acan uninga. Cobi ngawanohkeun dirina kieu. Nepangkeun wasta pun sebatkeun nami kawiti mana? Cobi tipalih ditu. Nepangkeun wasta pun oka Tiara Putri kawit ti sawah kadu Rancakalong. Oh, siap. Oka, terus. Salajengna mangga. Nepangkeun nam wasta pun Tiara Suci Numatia kawit ti Genteng Gunung Manik Tanjung Sari. Di Tanjung Sari, Masya Allah. Salajengna mangga. Nepangkeun wasta pun Sendani Putri kawit ti Puskopan Tanjung Di Sari. Tanjung Sari. Mangga, salajengna. Nepangkeun wasta pun Maira Nurmaraga kawit ti Cibuna Rancakalong. Oh, Masya Allah. Saya gini akang teteh ieu teh anu ti Rancakalong aya oge ti Tanjung Sari. Nah, sapertos anu parantos didugikeun ku owner Sanggar Tari Arimbi. Nah, ieu teh aya dua tempatnya, cabangna di Pamulihan. Berarti hidup di cabang aya di Pamulihan berarti ieu na. Atau napi henteu? Mohon sapertos gitu. Nah, ayeuna teteh bade naros ka hidep opatan anu gareulis teh. Nah, resep nari. Cobi bade saha nu ngawalar. Nah, resep ngibing. Sok. Kawitna kumaha tiasa resep ngibing teh? Janten kumaha diajak ku mama atau napi kumaha? Sok carios geuneuh atau napi teh mei heula cobi ngawitan resep nari kumaha? Dicana ka sanggar atau napi kumaha? Sok dianggoina. Kapungkur teh kabita ninggal teteh-teteh anu di sanggar dangdosna gareulis jadi hoyong ngiringan. Oh gitu, tah geuningan. Ku ninggal dangdosna gareulis saurna teh. Terus pas ngawitan teh mei kumaha? Ieu aya sesahna teu diajar nari ngawitanna kumaha? Aya Kumaha? Prosesna kumaha? Berarti ti yuswa sabaraha taun teh mei? 5 Di 5 tahun. Di 5 tahun berarti ku saha ku mama, ku ibu di ku mama. ku mama dicana ka sanggar. Mun. Ningalikeun gitu nya, ningalikeun anu tari. Kawitna gitu. Ti yuswa 5 tahun. Pami pas ngawitan pisan minton. Ti yuswa sabaraha taun? 5. Oh, dianggo. Di Ti ngawitan ti 5 tahun. Minton di mana pas ngawitan pisan? di Asia Plaza Sumedang. Masya Allah. Eta pasang giri atau pasang giri? Kenging teu? Keng, alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Ayeuna janten penasaran ya. Ku memang awalnya motivasina ninggal dangdosan anu gareulis janten kabita hoyong gitu nya. Kantos ngiringan pasang giri naon wae tah teh meh. Nuhun, lomba tarina, lomba tari di mana wae. Terus kenging juara ka sabaraha hiji? Nuhun. Lomba di mana wae? Asia Plaza. Asia Plaza. Terus Geria, nupang tebihna di Solo. Oh, kantos di Solo. Kantos. Masya Karawang. Allah, mohon. Salajengna cobi. Teh, saha tadi teh? Oka. Teh Oka ngawitan tari di yuswa sabaraha taun? 5 tahun. Sanggar berarti sanggarna anu di Rancakalong. Nu di Rancakalong. 6 tahun eta dijajab ku mamah sami. Oh gitu. Ngawitan tiasa nari naon? Ngawitan pisan ngibing naon? Emut keneh teu? Keser bojong. Ayeuna gerakanna emut keneh? Datos ieu nya. Mohon berarti PR ta ulah duit kahilap diajar deui. Mangga ieu nuduaan. Sok mangga. Ngawitan diajar tari teh di yuswa sabaraha taun? Genep 7 tahunan lah pokoknya. Berarti lebet ka SD nya. Lebet ka SD. Ngawitan minton? Kelas sabaraha? Kelas 2. Di mana ya teh mintonna? Di sekolah atau napi lomba? Oh, lomba. Mohon. Pami hidap ti yuswa sabaraha taun? 10 tahunan. Oh, 10 tahun hidap mah. Berarti kelas sabaraha 10 tahun teh?
Kelas 3 mohon. Nah, ayeuna teteh hayang naros ka hidap aya teu proses latihan anu sesah. Misalnya kedah kumaha kan teteh pribadi mah teu terang nya prosesna teh sapertos kumaha aya teu gerakan anu sesah. Pangsesahna sok mangga tiasa saha we. Teh Mai, teh Oka. Misalnya aya gerakan kayang, salto, misalnya atau ada naon. Aya teu? Sok mangga. Sok. Gerakan naon? Tapi ayah gerakan anu kedah gerakan baling-baling. Oh gitu. Oh mohon. Eta sabaraha lami latihana? Opat dinten? Dugi katampil teh? Masya Allah. Tapi teu ngajantenkeun hidup sadaya kumendak gerakan anu sakitu sesahna teu ngajantenkeun antos mah ngiringan deui gitu nya henteu nya berarti tetap semangatnya. Nah, ayeuna hoyong naros teh di antara hidup aya teu nu hoyong neraskeun misalna engke sakolana hoyong ka seni tari misalnya teh seni tari UPI atanapi aya ISBI gitu kan ya. Aya teu misalnya hoyong janten ibu guru seni budaya, guru tari aya teu saha? Oh hoyong janten ibu guru. Oh gitu, mohon. Tah geuning kitu pamiarsa mung nya kitu teh ieu teh nu gareulis teh malu-malu meng. Tadi parantos minton ronggeng nyentrik. Nah ayeuna penasaran pintonan salajengna nyaeta lagu naon? Hayu teu keng ka mana-mana tetep di SMTV HS pisan.